Oke, mangga ayeuna langkah awalna supados tiasa ngawirahma sapertos kitu kedah kumaha heula tah ngawitanana teh. Deng 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 dieu tah. Jadi kedah tiasa misahkeun antara pergerakan panangan anu nepak kemprang sareng keplak jeung anu nepak kana gedut tah eta teh kedah tiasa dibentenkeun. Kumaha cara ngabentenkeunana teh? Sok cobi. Langkah awalna kumaha langkah awalna? Teng 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 tah tah gitu. Jadi sok tanpa dipendet. Tah. Jadi anu nepak kana kemprang jeung keplakna teh gerakanana teh sapertos kieu. Anu kana gedugna kieu. Jadi aya opat tepak, anggap we opat tepaknya gitu nya. Deng 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 deng. Tah teh kudu bisa misahkeun heula. Oke. Ya. Tah ayeuna anu launa heula kumaha launa? Teng teng deng 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 deng. Sok. Tanpa dipendet heula, Kang. Sok. Deng. Nah, jadi antara ieu teh nepak kudu bisa beda. Jadi ulah dugikeun ka antara nepak kana kemprang jeung keplak jeung kana gedut teh sami gitu. Kumaha carana sok mangga launkeun geura launkeun. Tanpa dipendet. Nah, gitu. Det deng deng det. Jadi kedah tiasa kitu heula. Hidup teh saupami tos tiasa kitu, engke urang bakal tiasa sok teraskeun heula Kang. Ya. Oke, tak kitu tah. Ya, tuh. Jadi tuh kan bedanya anu nepak kana gedung. Jika kitu gerakan pananganna nepak kana kemprang jeung keplak, itu gerakanana teh. Tuh. Oke, mangga. Ya, sapertos kitu saupami hidup atos tiasa ngabentenkeun gerakan panangan anu nepak kemprang sareng keplak jeung anu nepak gedung tah dina hartos hidup atos kari satahap deui kana tiasa ngeunang teh. Mangga antos deui video anu salajeng